Sun. Nepangkeun wasta Bunda Diva Az-Zahra Ramadhani, wawakil ti GLS SMP Pupuk Kujang. Bade ngadongeng nuju jerna sasakala lembur panyalahan. Zaman baheula di Tasikmalaya, Jawa Barat, hirup kulawarga Panani. Karanehna hirup tentrem jeung orokna. Dina hiji poe eta Patani teh manggihan anak mau nu ditinggalkeun paeh ku indungna. Anak mau teh dirorok jeung dipikadeh pisan ku keluarga Patani sarta dingaranan Si Loreng. Si Loreng ngarasa kahutangan budi ku Patani teh. Mantap manehna mah nurut jeung taat pisan ka kulawarga Patani. Maka lamun dititah ngajaga anak Patani, manehna sok nurut sarta satia bubuanana. Sakumaha biasa, Patani indit ka sawah. Saacan indit, maranehna nitah Si Loreng ngajaga orokna. Loreng, urang indit ka sawah ayeuna, pangajagakeun oroknya. Si Loreng unggeuh, tuluy Patani indit ka sawah. Maranehna gawe ti isu nepi ka burir. Barang Patani batu di imah, Si Loreng ngabagiakeun manehna. Kalakuan Si Loreng teh asa jiga biasana. Bundutna dipot-kepot sarta awakna diusap-usapkeun ka suku Patani. Salakina nenjo Si Loreng kaliti. Manehna ruwaseun sabab sungut Si Loreng teh pinuh ku getih. Manehna jadi inget kana orokna. Manehna teh mikir yen Si Loreng geus ngadahap orok manehna. Kunaon sungut maneh pinuh ku getih? Nanya ka Si Loreng. Maneh geus ngalakukeun hanu goreng ka orok aing. Naha maneh maehan? Kunaon maneh ngalakukeun eta? Manehna linung. Si Loreng budak gideg sabab manehna teu ngalakukeun eta. Salakina nyokot bedog jeung maehan Si Loreng dina kaambek. Tuluy manehna asup ka jero imah. Manehna teh ruas jeung silih tempo. Eta orok manehna keur sareng tibra dina ayunan, teu didahar ku Si Loreng. Gancang pamajikanna mangku eta orok jeung diciuman. Eta orok teh hudang, bray orok teh beunta jeung belenyeh seuri. Salakina manggihan olah nu sakitu gedena dina handapeun ayunan. Duh pamajikan, ceuk salakina, urang geus kaliru. Si Loreng teh teu salah. Tempo aya bangke oray. Si Loreng nu maehanana, manehna geus nyelamatkeun orok urang, tapi ku kuring malah dipaehan. Naon nu geus dilakukeun ku kuring? Kuring handeueuh. Hapunten kuring Loreng, kuring benta hampura. Patani ngarasa salah pisan. Maranehna geus maehan maungna anu satia. Sebab maranehna teu mariksa heula eta orokna saacan maehan Si Loreng. Di saurang eta, lembur eta Patani teh disebut lembur panyalahan. Dan sabab nyalahanana Patani ka Si Loreng. Tug nepi kiwari lembur eta teh namina lembur panyalahan. Aya batu dina piring, cekap sakitu disimkuring. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.